Yuswana waktu sarita kira-kira 43 tahun. Nah, waktu saritanya kiwari mah panginten tos antawis 70 tahunan lah langkung gitu tanya. Tapi harita wah edun eta nya ari merugikan negara teh saurna teh 1,3 triliun. Diponis ku hakim teh waktu harita 20 tahun penjara. Tapi kabur duka teuing di mana duka teuing ka mana gitunya da kiwari ge can beunang. Kitu tah duka tah ayeuna naha jumeneng kenehna tos teu aya. Tapi panah teknologi harita simkuring ngobrol sareng batur-batur wah meureunnan ayeuna mah geus diganti beungeutna oge. Nah meureunnan harita oge geus diganti ku Brad Pitt meureun kitu Brad Pitt. Tapi da Brad Pitt mah ngora keneh meureun